Alis, Mohon, Mak. kadi bantuan mah masak. Sakadat, Mak. Ih, berat teh. Kalau cicing di kamar wae lain bantuan masak. Naon, Mak? Karena atuh di kamar wae. Nuju teh teleponan, Mas, ngancangan. Bantuan mah masak. Kan Alis mah teu tiasa masak, Mak. Hari tage di piwarang masak cai ge geuning tutung. Alis teh awewe, kudu bisa masak. Diajar matakna. Mohon atuh, Mak. Alis kedah mantu sanaon, Mak? Tuh, ngolah ke lauk. Mangga, Pak. Bulan puasa kieu mah Alis. Kudu loba kegiatan anu mangfaat. Lain kitu cegur maneh ge. Di antawis orang tiasa ngalaksanakeun kegiatan dina sasi Ramadan ieu urang tiasa ngayakeun tadarusan berjamaah teu kening balap-balap bapak-bapak yang baheula tamat tapi berjamaah tadarus bade anu sajud bade anu 2 lembar bade anu 3 lembar mangga telangkungnya wakosna telangkung anu kasanggeumna oge kegiatan orang sanesna dina anu bermanfaat kanggo diri urang oge bermanfaat kanggo orang lain urang bisa tiasa bagi-bagi takjil termasuk sedekah kitunya ngumpulkeun 10.000 20.000 urang peserkeun kumpulkeun urang gabungkeun peserkeun kana naon wae nu penting eta bermanfaat aya seueur berkahna kanggo urang sadayana ususna umumna kanggo orang lain anu nampi sedekah ti urang sadayana atawa takjil bersama urang sadayana. Nah eta diantawis kegiatan-kegiatan sasi Ramadan urang tiasa isi kunu leuwih bermanfaat diantawis tadi tadarus bersama, takjil atau buka bersama, bagi-bagi takjil kanu ngaliwat, kanu ngalangkung payudon urang di mana wae ditunya tempatna nu penting eta takjilna hasil tina barang halal. Hasil kumpulan urang sadayana sedekah 5.000 10.000 2.000 oge janten sedekah jariah santen sedekah kanggo urang sadayana mudah-mudahan sing tambih-tambih rezekina anu sedekah tambih-tambih rezekina ka urang sadayana berkah kanggo urang sadayana oge mudah-mudahan urang sadayana kengeng berkah dina hikmah dina saum ieu kengeng ilmu anu manfaat dina pangaosan oge anu kabot kana kegiatan di antawis kegiatan dina bulan suci Ramadan. Terus kia Mama. Sok uyahan. Atos Mak, keras kumaha deui? Sok pecinan. Cetik. Beres salam. Kade. Ulang ucapkan salam siga batur. Asupkeun salamna. Mana daun salam Mak? Tah, di meja. Lain di kanu keresekeun Alis. Tadi di piwarang ngalebetkeun daun salam. Daun salam asupkeun kanu katel 3 lembar. Oh, nyarios atuh Mak. Di tadi ge ngomong. Kieu Mak. Tah, gitu. Cek, kumaha ditingali? Kitu Mak. Aduh, Ali.